naon nih? Itu ayam maling, Pi. Maling. Aduh, si Dudung kemana di rumah kemalingan dia ya Allah. Dudung. Dong, hari mana gawe teh? Sare wae. Heeh, tapi sarwana jeung papajikan gawena teu baraleg. Punten juragan abdi teh wedor. Punten. Ayeuna sarana kieu, bieu lima orang kemalingan. Emang malingna kemana tuh? Euy, ngatumun apa kurang mah geus diudag. Ayo teh udag. Ayo. Waalaikumsalam. Ari nyambar hayeuna, tinggal di sakalogon sarumane. Aya naon we. Tapi kabuktian si Ira teh suka bedangan wae. Sarwana jeung salakinya gawena teu barareuleuh. Geus mulai ti ayeuna mah ingkah ti mah urang tong gawe di ti mah urang. Geus ayeuna mah indit ti mah urang. Tah, barang-barangna. Yuk ini teh. Indit ti mah urang. Guru, Guru Indit. guru indit. Setiap bintang kan memudar, ada masanya kan menghilang. Nuhun ya juragan. Assalamualaikum. Batasnya tiada yang abadi di dunia ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ambu, abah hoyah kita semuli. Baca lah we. Sok mangga ambu. Mangga abah teh Pak. Jantan kumaha ambu? Keteng kieu neng, abah sareng ambu teh dipicak kuningan. Naha, kunaon bu? Janten kieu neng.
Oh muhun atuh ambu, abah sing sabar we da kumaha deui sanes milikna meureun mata kitu ge. Tin ge terus aya rezekina mah ti mana we. Ambu, minta duit. Sok kadilah ini sekedap abah pada nyarios. Naon atuh? Ye, dangukeun nyai. Abah sareng si Ambu teh aya nama terus kegaduh pada melandui. Maksudna, ambu jeung si Abah dipecat lain? Heeh. Abah teh dipecat ku sabab imah dunungan kamalingan. Tah ku kituna nyai kudu bisa ngahemat jeung tong lobating ka hoyang. Da boga kolot teh bener gaweana jadi we dipecat. Abah ka dieu. Aya naon Ambu? Iya, acis dina dompet teu aya sama kontrakan, bayar kontrakan ayeuna. Kumaha tuh? Makanya atuh teh ih. Mak tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana duit kontrakan teh? Lain geus janji rek mayar paena. Lu punten juragan adisina teh acan aya. Tak acan aya. Pokona paena kudu geus dibayar. Pasien waktu sama deui. Mana buku catatan? Tinggal sabaraha bulan geus dibayar. Pasien di waktu juragan. Rek dibayar paena mah. Pasien di waktu samingguan. Ah geus we lamun teu bisa mayar paena. Beresan barang-barang indi ti ayeuna keneh. Samingguan juragan. Ampun juragan. Bisa teu bisa. Kesini waktu Jika luka tangis air mata menghiasi warna sang jiwa, usah kau bersedih karena segala telah tertulis sebelum tercipta. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.
And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you. Dari satu harapan menjadi sejuta mimpi yang kuharapkan selama ini bersamamu. Jadilah yang terbaik, jadilah yang terakhir untuk diriku dan untuk selamanya. Dan hanyalah dirimu untuk temani diriku untuk selamanya. Biarkanlah diriku berharap hanya engkau yang terakhir untukku, untuk diriku. Selamat ya. Tasya, mana nih ke nomor orang kasih Jeffrey? Soalnya tadi nggak WA, minta nomor si Mayang. Oh, pantesan. Cek. Can't take my eyes off of you. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night.
Halo, itu teh si Neneng. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Abah kambuh nah di darieu. Abah teh nama teh saya tempat kering mah. Euleh nah kunaon dari abah. Ieu jang. Ieu di kontrakan sama Abah teu bisa mayar kontrakan. Tos we bah aya mah kieu abah sakeluarga lingwih di tempat abdi. Anu, Cuma ngarepotkeun. Oh, abah teu ngarepotkeun leres ieu mah teu ngarepotkeun abah. Tah, aya teh abah. Mama, ninggalan si Abu jeung si Abah teh? Ngarep teh apa? Kan salat mah teh diusir Iraha? kamari. Oh, Terus aku mere ke mangga mang. Ayang, jangan si Ambu yang si Abah lieu. Heupeul ninggalian teu. Aya di imah urang aju. Nah, habis di imah mani. Anjang cari tanah ayu, Bro. Ayo. Assalamualaikum. Kemana wae aki-aki teh ngaliurkeun? pan orang teh geus diusir. Untung we aya jang epul nulungan. Heudah ngerakeun wae boga kolot teh. Udah kembali atuh. Kenal di mana? Ya ayo atuh. Tapi aya syaratna. Naon syaratna? Kudu bisa mau sih. Orang Terus kata orang yang mana? janji sih ya? Janji. Bener ya? Benar. Serius. Serius mana guys? Awas. Neneng, mana nya atuh kokot? Kantenan we atuh teh nya. Mun mana nya kokot, mana kudu kawin jeung si Epul. Alin teh da abi mah teu cinta ka Kang Epul. Bogo teh bogo pokokna mana kudu kawin jeung si Epul. Eta ge mun misalkan mana nya kolot pikiran kesorangan. Abah, Ambu, salaresna abdi teh nu sareng upami Abah sareng Ambu ngarestuan, abdi hayang nikah sareng Lamun teu direstuan kumaha? nya pinten-pinten kumaha Bah? Anggeus we Bah, kawinkeun si neneng mah pasti daekeun. Ya kinten-kinten bade iraha. Kumaha lamun page tobah? Ya sok we kumaha saena. Neng. Neneng. Di heula kedap. Bah aya naon? Tadi salika. Mun bah kumaha saena we?
Tong ceri kue neneng maneh teh ih bedah paluntur. Alhamdulillah ketingali panganten parantos aya atanapi menuju ka ieu lokasi. Mustari nincak mangsa nu sampurna nyusruk galur sunnah rasul takdir tebenang dipungkir kadar tebenang disinglar kiwari muga ngajadi sejak nyumponan sunnah nabi dauhan dina Al-Quran wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu kugelarna ieu salawat mugia janten syafaat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nikahkeun Anjeun ka putri teges Bapak anu wastana Neneng Amelia binti Dudung Ramadan kumas kawin 30 gram emas mulia bumi gedong 3 tingkat tanah 20 hektar sawah 300 hektar dibayar tunai. nampi abdi nikah ka Neneng Amelia binti Dudung Ramadan kumas kawin 30 gram emas mulia bumi gedong 3 tingkat tanah 20 hektar sawah 300 hektar dibayar kontan. Kumaha saksi sah? Alhamdulillah.
biasa kurang baca. Ayo juga orang sarapan ya. Enak, yuk, nam. Mama, nih. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan, Engkau Allah. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malikul Qudusus Salam, Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ayam buat acis biasa. Bias yang butuh sabar. 280 juta. Oh iya. Maci ya. Abi mangkat lainnya ayah pada mah. Iya.
Dah. Dah. Saya asli dari Amerika. Emang naon? Saya salah nama aja sedikit. Pamoga telur. Mana ngomong teh suka dijaga? Leres teh abdi mah. Aya bukti teu? Henteu, tapi abdi leres kemarin ninggal aja sang istri sanes di jalan. Mana masalah ninggali eta mah? Leres teh abdi mah kesalahan. Naonnya? Sadaya ngaya pisan. Mana harus aku ngorangnya si Jepri? Sanes kitu teh. Ayo mana mayang dia pamajikan orang itu mah? Mana boga pamajikan teh bisa ngadidik tong kumaha? Mana aya naon ya? Batur tah, teu bari pisan boga aditnya. Amu. Naon geura jadi ngadu-ngadu ka si Abah jeung si Ambu? Aya naon ieu teh kumaha nu geusina? Tah, anak si Abah naon gerak minta si Jepri salingkuh. Kabarnya. Geus aya nama tong salicing di dieu kabaran indir. Nah, ayo aneh berbisin kurang kan kurang. Buktina. Lagi ieu kabeh harta geus milik urang nya. Yuk ah. Beres barang itu. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani.
Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan, Engkau Allah. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malikul Qudusus Salam, Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allahur Rahim, Allahul Malikul Qudusus Salam, Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam duka tak merubah ceritanya. Hanya hening dan berjuta tanya dalam resah
Terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah waktu yang memburu detik yang tak pernah kembali padamu.